Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui nya para mitra. Dina gelaran dongeng Sunda nu baris ngalajengkeun Cumarios Munjung Gondoruo dina seri K20 genep para mitra. Langkung ti payun para mitra, simkuring nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Boh bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Nomawi da ieu mah ngan saukur carios fiksi anu direka ku simkuring, didamel ku simkuring, etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Ku kitura supados tong nyangkolong kana waktos, mangga dangukeun deui wae kalajengan Cumarios dongeng Munjung Gondoruo dina seri K20 genep. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, singgetna carios kiwari di waktos isuk. Ari warga di lembur growong memang nuju rame. Dupi ku genjleung pedah cara maotna jang dudu. Nu beja ceuk beja beunang kunti anu munjung. Sedengkeun oge santerna beja anu munjung teh dituduhkeun ka Mang Haji Wawan para mitra. Nu mawi basa peuting kungsi diudag ku sapalina wargi anu kaparengan ningal hiberna eta kunti teh ngaleungit palebah imah Mang Haji Wawan. Sedengkeun oge Mang Haji Wawan anu harita sakaluargi teh niat ngiring halayad ka Mang Yayan. Anjeunna mah teu terangeun yen sakabeh jelema anu aya di dinya teh memang nuju curigaeun ka manehna para mitra. Kumaha Mang Kosim? Dupi saurna putra Mang Yayan teh bade dikuburkeun tabu 10-an nya Mang. Tarosna Mang Haji Wawan diburuan imah Mang Yayan anu kaleresan nembe dugi sakaluargi teh. Nanging aneh ku aneh para mitra, carana Mang Haji Wawan anu harita malapah gedang dina tataros ka wargi-wargi sejen anu aya di dinya teh taya tembal walerna tinu sejen oge. Dugi ngan saukur ditempokeun ku caraning kabeh ge ku olohok siga anu bingung. Dugi cariosna kiwari kaleresan oge Mang Yayan teh kaparengan kaluar. Mang Yayan, hampura duh kuring nembe terang wartosna ti tatanggi dupi jang dudung teh ngantunkeun waktos wengi nya Mang. Hampura Mang Yayan. Naon ieu maksana ieu teh maneh teh wan? Sagala ngumpulkeun amplop dieu. Ye, bawa weh balik ku sia sakeluarga kita. Rupi geus seneng meureun sia teh ayeuna mah nempo laksana anak aing teh maot keur tumbal maneh. Bakal langkung beunghar atuh maneh teh nyawan. Hebat jeung teu sangka. Dugi katega ka anak aing di alat tumbal keur pakaya maneh sorangan ieu teh wan. Ceuk Mang Yayan. Renghapna ampeg ku wanda anu geus geuneuk kalayan ngeupeul awahan bade neunggel ka Mang Haji Wawan para mitra. Nanging para wargi ge nahan. Terang kitu kocapna Mang Yayan, Haji Wawan sakaluargi ge atuh reuas. Teu nyangti bakal dugi kitu cara Mang Yayan dina nyambut kadatanganana eta kaluargi Mang Haji Wawan. Sakedap ieu maksudna naon ieu teh Mang Yayan? Jual nuduh nun teu atuh. Ari memang teu suka kuring sakaluargi teh ngiring bela sungkawa atuh ulah dugi kamitna-mitna sagala rupi kieu atuh. Ngocap seungeunahna wae, ulah diumbar teuing atuh boga cangkem teh Mang. Kami mah da ka dieu teh niat hade, nanging di dinya geuning kalah ka ngawales anu lain-lain ka kami teh. Songoba omong sia teh kunti. Ditu balik sia lah. Pekala deui tumbal nu sejen, ngarapa kaya maneh teh beuki nambihan. Rek mela sorangan kumaha ge da jelema ge geus pada nyahoeun. Beungharna maneh teh lain ku cara anu halal. Lain urang tapalesan ngomong kieu. Da bukti geus katempo ku sararea ge basa peuting kunti nu ngalapati anak uing teh atuh lumpatna ka imah sia tah ka dinya.
Astagfirullahaladzim. Wan, murni, hayo pada balik we heula. Ieu teh jelas marane teh keur beunang fitnah. Hayo balik we Wan. Ceuk Bah Ajo para mitra. Anjeunna lajeng ngajak balik ka Mang Haji Wawan jeung Nyi Hajah Murni. Dumeh da terang, istuning dongkapna kadinya anu tadina niat ngalayad atanapi bela sungkawa teh kiwari geus katuduh fitnah. Anu nginggiapeun deui tungtung nama ka zaman kapungkur nyaeta ka jenat Ibu Ramana ku Ki Madrim jeung Ni Cayem. Wahlah Mang Haji, saena masuk ayeuna Mang Haji. Wangsul dewe sadayana ah. Panginten kege pawakil jari bakal ka bumi Kang ge. Nerangkeun maksud Mang Yayan nembe supados tong janten kaributan oge di bumi anu keur beunang papait ieu lah. Tembal oge Mang Solihin salaku batur anu nengahan dina kaributan harita. Dumehna terang, da pasti antawis Haji Wawan jeung Mang Yayan oge silih parbut bener. Sok bisi aya we kajantenan ribut anu langkung gede. Sae keneh keur diarahkeun supados wangsul deui. Nya singkatna carios harita teh para mitra, Mang Haji Wawan sakaluargi wangsul. Nu sanes lajeng deui ngurusan kipayah mayit harita. Nu kantun bade dimandian kangge salajengna dibungkus boe, lajeng disolatan jeung sajabina dugi ka dikuburkeun. Para mitra kaum dangu, kiwari nyaturkeun di bumi Mang Haji Wawan para mitra. Kalersan harita aya pawakil jari anu disarengan oge ku Mang Taslim. Priyogina nyema harita saukur badena lungtik katerangan ti Mang Haji Wawan. Dumeh kasaksian ku wargi aya Kunti anu diduga Kunti Pamunjungan. Nyaeta ngaleungitna teh palebah Imam Mang Haji Wawan para mitra. Singgetna kiwari para wargi ngantos waleran ti Mang Haji Wawan supados kersa merekeun katerangan wirehna sangkaan lobana jalma teh Mang Haji Wawan teh munjung kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Dugi kudu kitu jelma teh mitnah kasim kuring geuningan pawakil. Ye pawakil, nu terang abdi sok taroskeun ka Mang Taslim, kinten-kintena kuring teh memang jalma kotor atanapi henteu. Salami ayeuna kuring usaha, da puguhnya ta usaha kuring teh ngajualan lauk. Aya usaha matuhna, kitu deui panginten pawakil. Terang meureun da kuring teh kumaha ti kapungkurna oge pawakil. Oge ari Mang Yayan teh lain musuh kangge kuring mah. Anjeunna teh batur deukeut. Masih emut kapungkur kumaha Mang Yayan jeung urang teh pawakil? Ceuk Mang Haji Wawan. Walerna dumeh terang nu janten lain para wargi harita mandang ka manehna teh sing horeng kulantaran Kunti para mitra. Sumuhun Mang Haji. Uring wengi teh geus ngobian nahan nya kepada wargi ngeunaan tuluhan anu can puguh. Rupanya mungkin kuring ngaran nu halus, da bisa wae paling ngaleungit di mana-mana. Ngan kalersan we di bumi Mang Haji eta teh. Kantenan Mang Haji. Nu dumajeng usahana janten gampangna urang lembur mapan sakawayah wae nyangkan unteun teu teh ari kabatur anu keur manjeng usaha teh Mang Haji. Mang Taslim ngiring kocap dina nyaritakeun waktos wengi kajadian di imah Mang Yayan para mitra. Puguh Ji, urang moalnya percaya ka batur-batur anu geus ngomongkeun di dinya munjung. Sabab kuring terang Haji teh kumaha. Kayayan oge terang da lain batur ayeuna-ayeuna. Nanging perkawis ngeunaan Kunti. Nu geus disangka ngalapati anak manehna eta nu janten kiwari para wargi teh neuneun curiga Ji. Janten kuring oge bingung ieu teh. Salaku wakil di ieu lembur nu katugasan ngayoman wargi ulah dugi ka aya hal-hal anu ngarugikeun jeung oge mantak ngahurungkeun kaributan. Kedah kumaha carana ieu teh Ji? Tembal wakil jari ka Haji Wawan. Manehna ngarasa bingung, kaditu batur ka dieu batur.
Kantenan date acan aya buktos anu bisa dicepengan keur nangtoskeun bener oge henteu dina perkawis anu keur janten sabiwir hiji omongan ti balarea para mitra. Astagfirullah, ulah rugi wan pangalaman anu anggeus dicaritakeun ku abah teh kedah deui ka ulang. Naudzubillah min dzalik, sing mugi dijauhan. Nanging Pak Wakil, dina palebah dieu hampura lain pedah salaku kolot kuring teh ngabilakan janten anak. Istuning kuring ge nyuhunkeun kumaha carana supados saenggalna Pak Wakil bisa manggihan dalang jeung makhlukna anu geus ngalapati anak siayan. Dume demi Allah demi Rasulullah kuring salaku kolot nyaho pisan kumaha anak mantu kuring teh getol usaha tina susah janten kiwari disebat beunghar. Istuning da Pak Wakil oge mang taslim kenging halal ieu teh lain ku cara munjung. Bah Ajo ngiring tembal dina riungan harita. Malihan anjeunna nyuhunkeun saenggalna pikeun sadaya utamina wakil jari salaku bapa masyarakat di Lembur Growong teh kedah tiasa manggihan dalang dina hal ieu para mitra. Ya Allah, dosa naon anu dipilampah ku kami teh dugikeun kedah nanggung fitnah anu lain-lain kieu. Puntennya Pak Wakil, ari kuring masingget weh mun jelema lembur ukur bisa nyurigaan ka kaluargi kuring, dumehna kuring teh disebatkeun beunghar kunaon atuh teu curiga oge kanu sejen anu sami beungharna. Pan urang teh terang di Lembur Growong teh ukur aya 2 imah anu hegar. Panginten pakaya geh kaceluk kasaksi nyata ku balarea nyaeta gaduhna caroge kuring jeung manggaha. Kunaon manggaha palebah dieu teu dicurigaan oge ieu teh Pak Wakil. Nyi Hajah Murni istuning bedas jeung wantun weh keur kocap harita. Sabab manehna ngarasa ngocap teh da kupikiran oge. Moal enya kudu cukup sakaluargi manehna anu beunang sangkaan goreng. Sedengkeun anu sarua kadudukanana jeung manehna kalah di umar dume dianggep geus kabuktos watos kapungkur ku teu nyata bisa dibuktoskeun ku Ki Joko Kebo. Ya justru eta Nyai Haji, dupi panginten peda kapungkur mangga kantos teu kabuktos waktos dibuktoskeun ku carana Ki Joko Kebo teh. Nu mayu masyarakat teh panginten palai oge hal nu sami kedah bisa dilakukeun ku Mang Haji Wawan utamina sareng Nyai Haji. Tembalna wakil jari para mitra. Teges nama manehna ngawakilan kahayang cara adat masyarakat di Lembur Growong supados sangkaan teh ulah dugi ka teterasan aya sabab dampakna bisa ngajadikeun oge ka kaluargi Mang Haji Wawan bahayana. Pak Wakil jari, sim kuring di palbah dieu mah hapunten nya teu satuju upami kuring kedah oge nurut kana cara sapertos kapungkur. Numawi dina nurutna oge sarua keneh jeung kuring teh nganggep leres naon anu dituduhkeun batur ka kuring. Geus hina kuring ari kudu kitu mah. Tanggung ari carana kudu cukup ku urang sorangan. Atanapi cekap ku abdi sareng istri. Sok dijabanan ku kuring asalkeun dina hal ieu sim kuring menta syarat ieu teh kedah disarengan ku manggaha oge. Supados bareng-bareng sumpah. Mang Haji Wawan rada lain ngawalerna dume ngarasa katiruk jantung hatena mun carana kudu nurut cara batur anu hayang manehna sumpah adat keur ngabuktikeun dunyana teu dihasilkeun ku ladang kotor. Dina manah anu aya anjeunna pinuh keneh kayakinan hal ieu teh pasti dilakukeun ku manggaha. Sabab yakin numutkeun Mang Haji Wawan mah bukti-bukti anu tuju warsih kalangkung teh aya benerna. Kantenan aya panyambung carita tinu jadi bapa ngeunaan akinini atanapi buyut katurunanana nu baheulana oge geus luas ku ngalakonan munjung para mitra. Aduh Ji, yen aja dimerembet ka ditu ka dieu Ji bisa ngahurungkeun deui ka suluh batur atuh Ji pami kieu mah. Keun wae Pak Wakil, kajen keneh suluh batur milu kaduruk.
Dapa pada suluh memang hakna keur kaduruk mah daripada ngaduruk ka suluh urang nu di aku suluh ku batur. Mantak nyen rungkat mumusuhan ieu teh Mang Haji. Kajen kene mumusuhan ka musuh daripada ngamusuhan ka batur anu lain musuh atuh Pak Wakil. Geuning Haji teh kalaka keukeuh kieu. Sumun Pak Wakil, mun teu keukeuh mah atuh bakalan pateuh. Sedengkeun pateuh teh geuning lain kuregas atanapi semplak kagebog angin. Nanging ku dipancelas ku jelema anu ngahaja ngaruksak tali duduluran urang. Tembal Mang Haji Wawan. Kiwari Wandana geus katembong sima. Dugikeun teu aya anu wantun harita, ti saha oge anu wantun neuteup kana sorot socana para mitra. Yanten Mang Haji, ieu teh keukeuh moal bade nonohan pangangkir ti batur-batur nu palai tiasa ngabuktikeun ku cara adat sapertos kapungkur panggaha. Hampura Mang Taslim moal. Mun cekap kuring sorangan sareng pamajikan mah sok mangga, mun manggaha oge kersa nyarengan sapertos naon anu tadi dikocapkeun ku kuring bujeng isuk pageto ayeuna ge sim kuring mah sanggem. Tembal Mang Haji Wawan para mitra. Teges pisan dina carana nangtoskeun prinsip diri anu ngayakinan yen istuning ieu teh pagawean manggaha nu ngahaja teu suka ningal manehna majeng usaha oge katunggun duniana. Nanging punten ieu teh Mang Haji, bisi kuring teh lancang ieu nya. Dupi kunaon geuning ieu teh Mang Haji teh keukeuh wae ngayakinan aya tapak lacak manggaha nu geus ngalapati ka anak Mang Yayan teh. Paribasana mah hanes Mang Haji teh nuju katuduh ku batur nanging malah mangpalerkeun tuduhanana teh ka batur deui anu sejen ieu teh Mang Haji. Sanes nuduh Mang Taslim, nyata da ieu mah. Di mana Mang Haji bisa nyebatkeun nyata? Aya buktos anu tiasa dipertanggungjawabkeun ku Mang Haji teh. Ulah naroskeun ka kuring, taroskeun ka Pawakil Jari jeung si Yayana sorangan. Panginten teu kedah dipanjangkeun kedah kuring anu ngawalar palebah ieu mah. Tembalna Mang Haji Wawan. Dupi Mang Taslim oge kalah kajanten bingung atuh para mitra. Numawi waleran Mang Haji Wawan teh nembongkeun katerangan ka Wakil Jari jeung Mang Yayan sorangan. Hanas manehna kiwari keur sareng jeung Wakil Jarina oge. Punten ieu teh Mang Haji duh. Numawi kieu Mang Haji ieu nya. Waktu sarita kajadian manggaha teh aya di kebon terong. Malihan kungsi ditaros oge ku Mang Kampleng sareng Mang Yayan. Numawi abdi ka ditu nyusulan Mang Yayan oge. Sami manggaha masih di ditu. Nu kasaksi ku batur-batur hanas kunti anu hiber ka bumi Mang Haji teh ngaleungit ti bumi Mang Haji. Janten mun ngajujut kasaksian ieu teh Mang Haji geus lemah pisan Mang Haji. Ceuk Mang Taslim, bejana dupi ngeunaan pikir manehna anu terang oge nyaksi waktu sarita nyusulan Mang Yayan teh leres aya manggaha di kebon terong teh para mitra. Di mana Mang Taslim yakin eta teh manggaha? Atuh jelas yakin Mang Haji. Lupi da kongsi ngijinan oge waktos Mang Kampleng nyusul sareng abdi. Lajeng naha manehna milu? Tarosna Mang Haji Wawan. Harita istuning Mang Haji Wawan teh ngaji ku cara umum ngeunaan rasa kamanusaan para mitra. Justru henteu Mang Haji, da panginten teu aya anu ngajagi kebona pan sadayana dipibarang ka Mang Yayan. Walerna Mang Taslim, kiwari masih can nyadar Mang Taslim teh nu malihan keur ditalungtik ku Mang Haji Wawan sorangan. Sedengkeun Wakil Jari oge sadayana ukur ngaregepkeun cara tembal oge tarosna antawis Mang Haji Wawan harita sareng Mang Taslim. Upami kitu mah atuh lain manusia eta teh Mang Taslim. Mang Taslim lajeng reuas we atuh ngadangu kocap Mang Haji Wawan teh nyebatkeun lain manusia ka manggaha teh para mitra. Maksudna kumaha ieu teh lain manusia kumaha ieu Mang Haji? Hanes panjelas da gurem catur sagala atuh Mang Haji, mah lain manusia. Tembal Mang Taslim nu rada bingung dina harita. Nanging palebah dia sadayana kalebet Wakil Jari siganing meunang bongbolong anu sapaham jeung pikiran Mang Haji Wawan harita. Dumeda ngertos Wakil Jari mah istuning perkawis manggaha masih diyakinan oge sanajan leutik kayakinan yen manehna teh jelas-jelas munjung gondoruo kitu anu aya dina hate Pa Wakil Jari para mitra. Kieu Mang Taslim, upami manusia mah naha kudu nitah ka Mang Kampleng anu sinah ka ditu. Sedengkeun manehna milih ka di kebon. Geus dumuk dayayan teh pawongan manehna anu kuli ka manehna. Naha teu manehna wae atuh salaku dununganana. Milikan anu pasti
hartosna palebah dieu saprakna ditinggal di kebon ku sadayana ka bumi Mang Yayan teh aya nu terang tah henteu. Harita manggaha lajeng leres tunggu di kebon atanapi ngaleungit ngareles ilang. Sabab mun pun janten manggaha tangtos hal nu bakal dilakukeun ku kuring ngiring heula atuh jeung Mang Taslim keun Mang Kampleng anu sina ngantosan. Hampura nya Mang Taslim, palebah dieu masih ganing kuring teh kudu jelentre nerangkeun ye. Ari makhluk jin bisa nyarupakeun ka bangsa manusia, bisa mencala putra mencala putri. Dugi kiwari kuring yakin ieu teh pagawean manehna ieu Mang Taslim. Tembalna Mang Haji Wawan. Dugi palebah dinya brai pikiran Mang Taslim ge janten kabuka. Rada caang ku maksud Mang Haji Wawan nembean teh para mitra. Nah geuning, Ji, urang ge rada kabuka ieu, dumeno nembe anu dijelaskeun ku Aji teh. Sumun, aya leresna Ji di dinya teh. Upami kitu, nyakeun we heula, samentawis ieu urang urusaneun Yayan heula we, keur beres dugi ka 7 poe. Kantun salajengna perkawis haji teh. Nu mana memang saya ari kitu katerangan jeung dasar landasan haji ngusulkeun manggaha teh kedah ngiring sumpah adat mah. Kantun Mang Taslim kumacarana bisa ngobrol jeung batur-batur, supados naon tadi anu dijelaskeun ku Haji Wawan teh bisa laksana sapertos naon anu diharepkeun. Kitu nya Mang Taslim, saur pawakil jari. Dupi kiwari mah nimukeun jalan kaluar dina mentaskeun karerepet harita. Wirehna kantos ngadangukeun alesan jeung landesan cara Mang Haji Wawan kedah nyambit ka manggaha nu kedah kersa oge sumpah adat deui sapertos cara bihari jeung manehna para mitra. Sumun pawakil oge mai. Kantenan maksud Mang Haji tadi ayeuna mah tos kahartos lah kusim kuring. Lebet ieu teh kadang akal oge bisa dijadikan landasan pikiran kuring dina ngajelaskeun ka batur-batur engke. Janten kateranganna mah lain paribasana nolak palebah dieu kedah disumpah upami teu aya syarat nyaeta anu dimaksud teh disumpahna kedah sareng mangga kitu nya Mang Haji. Laras Mang Taslim, pamugi katerangan ti sim kuring nembe teh tiasa sakedikna janten bong-bolong pikeun paciweuh rasa dulur batur masyarakat di lembur growong ayeuna ngeunaan fitnah anu kiwari tumiba ka kaluargi sim kuring teh. Nyamugi awe atuh sing enggal-enggal kapendak lah. Tambang beureumna ulah dugi kapapanjangan kedah aya carita itu ieu jeung sajabina anu lain-lain anu dirasa nyeri geuning ku kaluargi kuring teh utamina kuring. Sumun Mang Haji, hartos. Pungkas Mang Haji Wawan jeung sarerea dina harita. Sabab naon hal anu ditalungtik oge geus nimukeun tambang beureumna para mitra. Janten dicaturkeun harita pawakil jari sareng Mang Taslim oge permios. Nu bade salajengna teh nepungan deui ka kaluargi Mang Yayan. Anu kiwari mah dicaturkeun teh nembe pisan rengseng nguburkeun para mitra. Neng Nong para mitra dongeng teh kabujeng Neng Nong. Ku kituna insyaallah urang lajengkeun deui carios munjung Gondoruwona dina seri ka-27. Antosan deui nya para mitra. Sakitu anu tiasa kapiatur dina ayeuna. Sim kuring nyuhun diapunten tina samudayaning kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.